Itu oh besek mohon itu di ical teh Di Ica. oh itu aya bandar nu nyandakan menunya atau napi dikintunkeun Nu nyanakan ka dia. oh anu nyandakan oh mohon ieu bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Wanci nu nganti-nganti mangsa datang pikeun nepangan. Kukituna ngahaturkeun salam pangabaktos ti Pribados Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadaya, sakumaha nu biasa urang mulangkeun katineng ka wanci nu kamari ka mangsa nu baheula. Urang ningal kaendahan alam oge padesaan nu aya di wewengkon Jawa Barat. Wargi-wargi sadaya atuh kaleresan dina danget ieu Pribados masih keneh aya di Kampung Bongas di wewengkon Sigalontang. Sakumaha nu biasa kangge mapai-mapai pilemburan mulangkeun katineng ka mangsa nu baheula nu aya di ieu wewengkon. Wargi-wargi sadaya palihan dieu aya bumi anu patarenggang hayu urang tinggal sasarengan kumaha kaayaan anu aya di ieu wewengkon. Oge urang ningal kaendahan alamna di sabudeureun palihan dieu. Wargi-wargi sadayana ieu aya salah sawios bumi anu rada nenggang tinu sanes nya. Dia rada tebih ka ditu ka dieu. Di naon teh moe pare? Oh. Oh besek icaleun oh sok produksi oh nu kieu teh besek teh pipitinya oh benten deui oh ieu mah besek alit paling nya sapertos pipiti tapi mirip pipiti. Wargi-wargi sadaya di palihan dia masih kene aya nu produksi besek oh mohon mirip pipiti mung aya variasian deui nya eta mah aya tambihna gitu. Oh besek mohon itu di ical teh Di Ica. oh itu aya bandar nu nyandakan menunya atau napi dikintunkeun Nu nyanakan ka dia. oh anu nyandakan oh mohon ieu bahan teh kieu. Wargi-wargi sadayana di palihan dieu masih kene aya produksinya atau napi anu ngadamelan besek. Wargi-wargi sadayana disagadengeun urang ningal kaendahan alam oge urang tiasa ningal padamelan oge kaendahan padesaan anu aya di wewengkon ieu. Dede among yuk ngiring mah ngiring mah yuk ngiring teteh hatur nuhun teh. Assalamualaikum. Ieu teh kalebat kampung naon, Pak? Oh, Bongas kalebat nate masih Bongas kene. Tapi ageng oge nya Bongas nate. Mohon. Ieu ningali ieu Bapak aduh meuni endah. Wargi-wargi sadayana di palihan dieu sakumaha nu kauninga ku urang sadayana kaendahan alam nu aya di Kampung Bongas palihan dieu. Subhanallah, matak betah matak waas wargi-wargi di papaesan ku pasawahan oge alam nu kacida endahna
Nu katingal ku urang sadayana nu aya di palihan dieu. Bari sadaya di palihan dieu aya hiji bumi anu rada nenggang tinu sanes di payuna di papaesan ku balong cai nu cor herang matak endah matak waas katingalna. Palih dieuna tiasa ningali persawahan. Warga sadaya di palihan dieu alhamdulillah urang masih biasa kana ningali musola nu kaayaanana di pasawahan. Wargi-wargi sadayana waktu geus cukup mangsa geus nyekapan pikeun urang sasarengan dina dinten ieu. Insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui kalayan urang sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek ti pribados mugi ageng tawakuf jeung ngahar pangapunten ti sadayana. Hatur nuhun wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.